ancana ibarudak teh tetep hayang ngabangun pasantren. Saur Ibu Ramana jang cocok pisan dedeh anjeun ka Ibu Rama. Taya dunya anu mangpaat teh maneh mawa-mawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Sedengkeun jariah teh anu insyaallah teu aya pegatna ngocor jak. Iraha anjeun rek marangkat deui. Ulah higaning 100 dugi 1000 ku ibu jeung bapak dibelaan perkawis ngadamel pasantren majak. Anu akhirna pala hadirin putus musyawarah. Akhirna siap-siap nyanak deui kadaharan bekal anu kalintang seueurna. Nyanak artos masing-masing kangge ngabangun pasantren. Ieu barudak teh kempel deui anu genep. Telah migancang eta barudak arangkat deui. Sapanjang jalan dedeh teuing hayang geura enggal penak jeung Kiai Ahmad. Tapi barudak di jalan ngarobrol we. Barudak ieu kadaharan anu dua bongsang mah urang bikeun we ka bapana Kiai Sugan Bageur. Bener euy. Anu akhirna dongkap deui ka pasantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Ki Ahmad moro barudak salamet alhamdulillah.